Assalamualaikum. Salam. Si cantik. Bos, Eh, puyeng kamari teh. anya yang dahar ya. Kunaon? Ayeuna urang kudu dahar. Ari kamari ngadahar naon puyeng? Urang mumbung pokona aja. Ieu, ilik. Mana. Ilik. Gua nggak mau makan ini nih. Gara-gara iya berarti Pokona langsung lengan, hitut ge aya 20 kali aing. Bung. geus kolot meureun eta mah kolesterol. Kolesterol. Eta Sorry mah. ya, tidak tensi, tidak kolesterol, tapi ieu aing ngomong ieu, lauk naon ieu nu mata puyeng. Ulah didahar. Hitut nyaan gitu tapi ka 20 kali tah. Allahu Akbar. Urang ngomong. Asa ini mah jeung tempe we atuh. Bae jeung tempe ge, Tah. jeung ieu ge bae lah. Endog ngan sapotong bae. Tempe ngan sasendok heula bae. Nu penting mah wareg. Arek dahar mah. Geus aku mah. Bu. Air minum anget. Tolong, air minum anget. Bismillah. Aduh, nikmat banget. Bade. Guys. Nikmat tak juga. Pokoknya mah tukang dagang mau neko-neko dahar mah jeung tempe ge bae lah. Bung jeung lauk. Tolak. Cukup jeung ieu. Teu bisa. Geus kapan tadi? Kapan tadi entos jeung endog abi ge sebelah ewang eta bieu. Barade tuang. Tong geus.